Assalamualaikum. Iya mas, satu pertanyaan non ya Pak Kiai yang saya hormati, saya mau bertanya. Saya bekerja di suatu perusahaan swasta di Jakarta sebagai sopir. Pada suatu hari saya kehabisan bensin buat motor saya. Saya ngambil bensin dari mobil yang saya bawa 5 liter. Bagaimana hukumnya? Korupsi teman tuh. Kemenang teman tuh. Kekebel-kebel sama mobilnya dibawa. Yang kedua pertanyaan tentang kurban. Si A berkurban dan si B pun berkurban. Dagingnya yang kepunyaan si A dikasihkan ke si B dan yang si B dikasihkan ke si A. Bagaimana tuh hukumnya? Ya mah pelit ngarana tuh. Dek naon korban atuh sia kos kitu mah tuh. Ojol beta mah burung. Ain temen-temen naon ngadahar nu si A ngadahar boga si B ngadahar boga si A ngan ulah dibebeja ka tatangga beta mah. Izin korban ongko dibawa ongko kunyana. Korban mah jadi geus milik fakir miskin kabehan nu sugih ge masalah. Ngan intina fakir miskin. Jadi lamun kos kitu mah ngaranna tema ibadah oge hayang ngadahar daging nage hayang bari hayangna lain saeutik gede barenta mah teu bagus. Urang mulikeun masalah tentang pengurusan rokik. Sekali deui aya istilah bahasa rokik atau amat. Ieu berlaku di negara anu baheula peperangan kemudian boga bolongan teu ditebus dijadikeun kaula, dijadikan abid, dijadikan amat, jadi budak belian, digade, diinjemkeun dan lain sebagainya. Eta teh kabeh milik sayyidna. Eta kudu diurus ku sayyidna, dahar jeung nginumna pakena sakumaha kamari. Wajib ke seorang sayyid nyukupan dahar nginumna jang sirokik termasuk pakaianana ulayak dipake ku si eta abid sanajan abidna buta wajib dikipayahan bae sanajan lumpuh stroke tetep bae wajib diurus lantaran eta hewan makhluk katengan. Lamun abid bae wajib diurusan ku malikna atuh komo anak mah wajib diurus ku indung bapakna. Kuari mah ye terutama nu nyararandung geus teu ngarurusan anak. Nyandung jeung urang bojong boga anak dua dipegateun bapana geus teu ieung-ieungkeun bae ka indungna mah teu ieung-ieung ge tapi pan anakna mah darah daging manehanana wajib kudu dibiayaan. Kawin deui jeung urang balaraja boga anak deui dua dipegatkeun deui teu ditong-tong teu dibiayaan deui. Lumayan sedeng sakitu ge jangan gejebur ka neraka jahanam mah. Alhamdulillahirabbil
tuhnya singa ada mentik tanggung jawab bapak kanu jadi anak Inggris jasanya anak terlantar tadi biayaan kuno jadi bapak anak diudag-udag ke di akhirat ku anak mana abah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa bani nek naon sia nyangan abah aing baheula tadi urusan di dunia tadi urusan tadi didik tadi bere napakah dek minta pertanggungan jawab ke abah mun abah boga ada amal bagusnya dicokot ku aing ngembung ka neraka hayang ka sorga kajen kena abah banyak gejebur ka neraka masyaallah gitulah di akhirat wajib diurus rokik wajib diurus amat kuno jadi sayyidna si Malik tedekeun ngurus kanu jadi abidna sedangkeun ai manusia mapan terus bae dahar jeung nginum jeung pake mah tah ieu kulantaran tedaekeun merena pakah seorang sayyid kanu jadi abidna henteu kitu bae pan ieu teh sebuah negara aya RT-an, aya RW-an, aya lurahan, aya camat, aya bupati, aya gubernur, aya menteri sampai aya presiden. Maka turun tanganlah pemerintah di tempat eta untuk menangani soal kekipayahanan. Kodi turun tangan setelah laporan seorang abid. Pagi Pak Kodi, selamat pagi. Dari mana kamu? Saya Cikupa. Siapa nama? Saya nama Freddy. Freddy. Freddy apa? Freddy. Ya tak keneh lah. Ada apa? Saya adalah abid. Oh, abid sia ngaranna bagus amat. Abid pakai Freddy segala. Mun gitu mah Mardawi pantas. Ieu mah Freddy, budak kota ieu mah budak. Tah, ayeuna kula abid Bapak Zaid. Jadi Zaid teh Said kula geus lila teh dibere napakah dahar nginum pake geus teh dibere waena sakitu pan kula mah ieu abid ai digawe mah pan terus bae tapi teu pernah diperhatikeun dahar jeung nginumna jeung pakena maka kura laporan ka Bapak sebagai pengurus coba tolong berikan hak saya segera Kodi di kecamatan eta untuk menangani secara cepat sebab ia urgen urusan dahar. Panggil Zaid. Zaid, ya, kamu punya abid yang bernama Freddy. Betul. Kenapa kamu terlantarkan ke mak? Kenapa kamu biarkan tidak beri makan dan minum? Ya nggak apa-apa lah Pak, soalnya saya kesel sama dia. Kenapa keselnya? Keselnya main bola melulu Pak. Aduh, orengan dan jerona koski. Soal main bola soal lain, itu adalah soal maksiat terhadap Tuhan dan terhadap sayyidnya. Tapi urusan makan tetap harus kamu berikan. Taya kulantarannya natedaikeun mere Kodi kudu meneliti di mana ieu hartana. Ternyata begitu dicek aya warung, aya sawah, aya huma, tah eta teu bisa dikitukeun bae, dicek ku Kodi mana nu bisa dijual ieu jang ngabiayaan eta abid.
Mending mun abidna hiji mun abidna boga 50 nu sugih mah boga abidna 100 beladina 10 beladina 5 pan eta teh per harina sabaraha duit namun boga abidna 10 sapoe nanyana teh keur carita leutik beheulanan 20.000 sore jeung isuk 10.000 dahar eta teh geus jeung tempena ge jeung tempena deui eta keur 20 bae masa poe kali 10 berarti 200.000 per hari 200.000 jang abidna lamun 10 poe berarti 2 juta mun sabulan. Oh berarti dijual ya. Ukodi liti mana nu bisa dijual apa warung apa tanah gitulah cara pengurusanana teu meunang diantepkeun bae. Wa yabi'ul qadi fiha malahu wajib seorang qadi ngajual harta zaid untuk membiayai makan dan minum abid. Masya Allah Masya Allah udah lamun ngadengikeun kitu mah rapi eujang terlantar ieu teh sebuah negara kuari mah boro-boro urusan abid. Aya pamajikanana bage salakina geus kabur geus 2-3 tahun teu datang sedengkeun ninggalkeun anak 5 kaayaanana darurat bebeja ka bapana cak bapana atuh aing ge pan lieur eueuh deuleu teu aya bebeja kami tohana sarua bae salakina teu datang pan ai dahar mah kudu terus bae 5 anak keur sapoe 20.000 sakuliah jeung tadi encan pamajikana mangkana gulede awakna gerembul tak eta pentanggung jawab salakina mau tidak mau datang ke KUA assalamualaikum KUA jangan assalamualaikum selamat pagi ini negara demokrasi geus kabarat-baratan nih KUA teh geus kabarat-baratan ngadenge assalamualaikum teh alergi kudu good morning baik, Masya Allah. Pagi gitu, ini kantor. Ya selamat pagi. Siapa kamu? Saya Sartina. Tadi Sarwiti laporan. Wali Sartina. Dari mana kamu? Saya Cikupa. Ada apa? Lapor Pak. Bahwa saya telah ditinggal suami 3 tahun lamanya. Cerai apa tidak? Belum. Anak 5 Pak. Kemudian tidak ada kabar berita. Saya mah seneng kalau dia kawin lagi sama orang kaya. Malah ya tahu kos gitu. Yang jelas mah saya ditinggal, kemudian butuh sehari-hari nafkah saya dan anak saya. Nah ini tolong ditangani oleh Bapak. Sekian laporan saya. Tek celi datang ka diuruskeun bage ku KUA. Tek celi datang ka diuruskeun bage ku KUA. Tek celi moal aya nu nguruskeun kos kitu. Moal cak aing moal dengekeun ku sia. Bangun teu percaya sia ka aing. Tapi lamun laporan dek nikahkeun mah wah. Terbayang 400-500 ribu. Tapi urusan nu kos kieu mah tah sah tanu ngurus. Ieu teh panagara Indonesia tercinta. Aya RT-an, aya lurahan, aya camatan, aya bupatian. Bahkan godok-godokan ketika urang ngayakeun. Naon sia? Tapi mana pengurusanana? Berapa banyak di Kecamatan Pasar Kemis wanita seperti eta? Berapa banyak yang lebih dahsyat dari eta? Berapa banyak di Jakarta wanita yang harus ditangani? Yang beliau itu adalah beliau perlu pertolongan yang betul-betul. Nah iya saha dek nulungan anak cenah aya bupatihan. Tapi teu kadeng eta sora bupatihna urusan kos kitu mah. Tah, ieu teh sebuah negara dek kumaha ieu.
Kai mah kiai pandatangna cerik Waalaikumsalam. Sia cerik bae kunaon emang yang dicandung tanah lain. Anak 7 salaki kabur dicarekan dan teu nyana main SMS jeung ngora. Juk aju teu kuari geus aya 2 tahun teu balik-balik pan atuh pan kula ieu butuh dahar anak nya sakola nya dahar atuh lapor ka KUA capek yai capek kalurah atuh goblok kalurah capek cek nyana teh ieu mah kumaha kiai bae ya teu lamun dikawin atuh oh masalah tah ieu urusan nu kos kararia Masya Allah dicek ku pasabaraha di Belaraja sabara di Cisoka sabara datang ke kesulitan tah ieu sebuah negara ieu teh ketika orang calon lurah gontok-gontokan ketika orang pilkada kitu kene ketika pilgub kitu kene datang ka kuari can anggeus urusan pilgub teh tapi ieu tah urusan moal kebal deui bakal pilkada deui Tangerang moal kebal deui bakal nah kitu pemilihan umum moal eureun-eureun pemilihan deui pemilihan panrang dama nu tadi urus-urus ayo coba nah ieu negara Indonesia mentek sakapeung mah kulah yang jadi presiden ye saminggu bae yang jadi presiden ye deuk kumaha deuk eta bae rangda ditit di anu terangkum rapih di sebuah negara turun tangan kodi untuk menangani soal kekipayahan mana hartana ayo jual sabara duit ieu hartana dijual ternyata ieu sawahna teh hargana 100.000 per meter sedangkeun ayana sahektar teu kudu sahektar heula ku ari mah setengah hektar bae berarti setengah hektar teh lamun sameterna 100.000 sabaraha duiteun bala cepet sia aja calo meureun sia mah ya Allah tenden di kantor kasih nyana ceng sia rombongan abid ya tiap minggu ka dieu aya duitna di dieu ye anu Said Aksia mun dibere sakaligus na ieu besi beak teu puguh lagu na ieu mah tiap minggu ka dieu Sabtu sia ka dieu waing dibere per orang sesuai jeung kebutuhan dahar sia eta kadengena pan ngeunaheun ku urang negara bener-bener negara eta teh kos kitu teh ngeunaheun teh kadengen moal aya nu terlantar eta teh sebuah negara teh kos kitu geus puguh yatim piatu urang lamun neuleuh ti dieu ka Serang aya sabaraha hiji jelema di sisi nu teu make calana aduh edan deres mun lalaki mah aweh-aweh puguh aduh ini lalaki mah geus mah pemandangan anu geus teu aneh geus ya urang ge boga ieu awewe ya Allah masalah teh budak bintang filmeun kajian gua kumaha ti dieu ka Serang aya sabaraha tanggung jawab keluarga ketika keluarga teu bisa tanggung jawab pan pamarentah deui bae pan kamari dedesekan calon lurah pan kamari dedesekan pilkada pan kamari dedesekan pilgub pan kamari pilpres nu edan ambualayah di handapeun jembatan di Jakarta ese jasa ngitungna sabaraha meureun mana pengurusan anak ieu mah urang mah jelema leutik lah meratap urang teh eta teh sebuah negara kudu kula keur lempang ka Amerika lho nu kitu berarti rapi sia jeung sarikeun ka aing teu percayanya atuh emang aing jeung teu ieu Masya Allah tapi urang ngadenge kabar di Amerika geus rapi soal penanganan nu kos kitu di Australia mah leuwih rapi batan Amerika boro-boro nu edan sangkilang cangkang rokok bae ge sangkilang tah urut garoko teh urut korek api naon tah ngaranna pentol korek api aya bae kahandap kadeuleuh jelemana tangkep langsung eta di Australia
di urang mah jalan teu anggeus aju di sisi nanggeus mararejak jasa teu jalan cai teh teu jalan liwat camat cak camat teu jalan teh cai sial amat tanggung jawab samat nyana ge ngomong kitu sial teu jalan cenah jalan atuh aya sial ngomong sial komo rakyat kuduna ge camat turun dina mobil wilayah saya oh ieu wilayah itu tuh nan Sukaharja salurahna anu ngagerakeun lurahna teu ka dieu Pak Camat nungguan gitu di dieu cepat gitu cepat ka dieu Pak Camat nungguan gegeran nya nagarinya ieu wilayah anjeunnya moh rokok teu kalau udah jadi pentar rokok alah eta mah uduh geus teh mah uduh geus dibere kan yang sabaraha cenah yang sapak guys eger naik mobil nah rokok mau menang jalan mau moal beres kita kos gitu tapi lamun ge mah ini wilayah Bapak iya wilayah lurah wayana kula moal berangkat ka kantor ka Tangerang aya perlu lamun ieu can diberesan ieu teh ieu jore ka deuleuna teu lancar kumaha mun hujan deui acak-acakan oh ampur-ampur dipecat sia ku aing kitu kuduna prak sakularna aing mencat sia deui papecat-pecat tungtung ieu negara teu beres garana lamun camat geus teu dihargai ku lurah lurah tuh menghargai kacamat eta teh pan atasan jeung bawahan tinggal tunggu tanggal mainna hancur bae ieu sebuah negara ieu Indonesia tercinta Ibu Pertiwi ini sekoski jasa kadegena kadeuleuna masyaallah aduh geus aya lamun jadi presiden tunjuk bupatina si anu petani ya emang goran gitu nyana mah ngeunaheun nyekel pacul nalulu jadi bupati teh turun tangan ka jalan siet tanda tangan teu bisa macul bisa teu teu bagus ongko deui teh jadi capek ngomong mun carita di Indonesia mah ieu mah keur carita pengurusan sampai ka dieu saking menutupi hak ulah sampai keengkat terlantar boro-boro anak jeung pamajikan rakyat jeung pemerintahna cacakan abid budak beulian nu hinana ge hinana deui sampai ka dieu penanganan ieu kan manusia teh Masya Allah jual ku kodi uruskeun nu rapih mandak lamun urang make negara Islam make Al-Qur'an ti awal urusan ubudiyah urusan muamalah urusan munakahat jeung jinayat geus rapih dina Al-Qur'an dijabarkeun make hadis nikmat ujianna tapi ieu kan urang mah kuari ieu demokrasi dipaksa ku Amerika teh HAM supaya lempang ngedidik anak ditampiling anak lapor bapak di penjara maknya kos kitu negara geus jasa HAM dipaksa urang titah ngalaksanakeun HAM padahal nu dibaca kurang jeung nu diuraykeun Al-Qur'an kemudian atuh hasilna dikeruk kunyana geus nyeri ge luar biasa teu meunang lempang agama teh sementara ketika urang ngaluhur-luhurkeun agama melalui maulidan jeung melalui rajaban Amerika nyieun PKS ngabidahkeun kamuludan moal lempang ujianna kajen kumaha aya hiji-hijina urang ngedengungkeun kitu naon ngaran Kangjeng Nabi bid'ah nang Amerika teh melalui PKS pareng urang teh keur mah di negara teh dipake Al-Qur'an teh aya ge urusan rakyat dibunuh ku PKS di bid'ah deuk kumaha ini kumaha mantak untung bae di Tangerang mah alah sia ngabidah-bidahin tampiling sia ku aing teh nyaho aing meureunanan mabur sia untung aya keneh jawara nu kos kitu salat mah henteu tapi nyarekan mah wani jawara tah bidah-bidah segala muludan sia gas mabur sia ka ditu anak saya sia Kadeureuh aya jawara keneh teh nu mantak kajeun teu salat ge jawara teh amankeun. Jang kos kitu atuh heulanan. Tuh.
eta urang ngadenge jawara kitu teh ngeunaheun ka hate kiai. Begitu aya nu muludan, kemudian aya PKS anu ngabidah-bidah turun jawara. Goblok sia tolol. Mabur sia, antepkeun kana muludan. Aya nyana mah salat ieu teh. Kan kadangnya ngeunaheun deres, tak deres. Malah nya di muludan aja main gaple tungtung. Leuwih ti bidah tah mah tuh. Tapi haokna teh kadenge kurang. Tapi tetap berarti peduli nyana, peduli tah. Geus, ulah sok diganggu, muludan bae geus. Tuh. Ieu urang dibunuh melalui politik, melalui ekonomi, melalui budaya. Wari keur dibunuh di teu karasa. 10 tahun yang akan datang urang na mararaot tinggal anak urang pinuh ku pabidahan ngomongna ieu bidah itu bidah ieu bidah ieu bidah tungtung masaralat dage henteu naudzubillah min zalik wa min zalik. Begitu diteliti ku kodi teh hartana ternyata panggil Zaid. Ya Pak, kamu merasa punya abid yang bernama Freddy? Betul. Betulkah sesuai dengan laporan Freddy bahwa kamu tidak pernah memberikan nafkah selama ini? Betul. Sampai kapan kamu ini mau menelantarkan abid? Wallahu alam. Emang kenapa? Saya tidak punya apa-apa. Jangan-jangan untuk memberikan nafkah abid untuk saya sendiri juga susah. Oh, jadi kamu susah? Iya, itu punya abid warisan Pak. Oh iya warisan. Nah, teliti teliti ku abid di mana alamat? Saya di Terep Pak. Terep. Teliti ku nyana Terep RT anu oh iya kelurahan Mar Golkar. Ya betul. Ini dia dele ku nyana deng. Mana? Imam Zaid. Iya. Coba pembukuan. Ternyata bener tebogaeun harta. Sawah geus beak dijual pakai nyandung beak kabeh. Warung gitu kene geus tinggal saimah-imahna doang nyala leutik mah berarti geus teu bogaeun harta jualeun jangan napakahan abid. Sedengkeun boga abidna aya 5 na per hari 20.000 berarti lamun kali 5 2 kali 5 10 teh sabaraha teh tah? Sebenarnya teh 10 tah ngalikeun. Neta. Jadi berarti ayeuna mah saurangna 20.000 sedengkeun aya 5 2 kali 5 10. Seperti itu tah. 100.000. Eueuh jang merekna, eueuh jang jualeunana. Panggil deui Zaid. Zaid. Iya, Pak. Kamu yang punya abid yang bernama Freddy dan kawan-kawan yang 5. Betul. Berapa lama kamu tidak memberikan nafkah? Lupa Pak, udah lama Pak. Ada bangsa 3-4 bulan. Lebih bisa Pak. Kamu tidak tanggung jawab? Bukan tidak tanggung jawab, saya aja susah. Emang kamu gak kerja? Kerja di Cenglu kemarin. Saya di demo, berhenti lagi Pak. Emang kenapa? Gak tahulah, jadi sekarang saya susah Pak. Nah ini pertanggungjawaban tentang memberikan apakah kan harus ya terserah Bapak mau bagaimana. Bila perlu saya juga jual aja Pak. Geus parah jasa berarti ya Pak. Jualan tadengkeun dahar Bapak kudu terus bae. Nah kumaha ieu solusi untuk supaya lancar amarahu bi bai'i aw itaqi. Tidak ada jalan lain kecuali ini abid harus kamu jual. Sebab ini kan membutuhkan makan dan minum. Jual. Nggak bisa. Saya nggak tega sebab ini warisan. Menurut orang tua katanya warisan mah nggak boleh dijual. Kata siapa? Sawah kan dijual. Iya sawah mah udah dijual. Ai sawah warisan dijual ya abid ente belon teu budak. Nah ini harus jual. Tidak dijual. Kalau kamu tidak mau menjual, otomatis terakhir wa'yatakihi harus diperdekakan. 2, pilih 1, jual abid tersebut jangan sampai terlantar. Kalau tidak mau dijual, perdekakan, bebaskan supaya dia berkeliaran cari makan sendiri. Dipaksa teteh ku abid kos gitu teh. Lamun nyana cicing wae,
wajib ditekan seorang malik, seorang sayyid untuk menjual abidnya atau untuk dibebaskan. Pangenaheun ka abidna ngeunaheun, ka sayyidna ngeunaheun, pamarentah di akhirat moal ditanya. Kayu coba ye, lamun aya awewe geus 3 tahun salakina teh datang-datang, anakna ditinggalkeun 7 teh dibere napakah, laporan ka KUA kudu make duit bae, pan boro-boro jang duit eta puguh hutang ge di warung geus neretet bae. Geus teu kumaha ieu penangananna, ikan sebuah negara. Masya Allah, penuh bagus mah cari suamina di mana. Ieu negara kapanggih bae ku negara mah aya polisian aya intelan. Atuh neangan khusus intel jang supaya neangan nu salakina mabur. Tak kasukeun da eta intel naon eta. Aing menjadi presiden bisa geus lah pokona mah. Tah, ya polisi khusus jangan salaki-salakina. Atuh kapanggih bae aja sapira negara Indonesia atuh. Tah, sapira di Indonesia, kabagi di Pulau Jawa ge ngan seukur 6 provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat ditambah deui ku ari Banten jeung Jakarta ngan 5 malah mah. Saeutik kita provinsi teh, per provinsi kan aya gubernuran, pangliangankeun ka kabupaten, aya bupatian, aya polisian. Kapanggih horeng keur mendem be di Brebes melak cabe. Bawang teh cabe. Anggian bawa ka Cikupa. Jadi mana bae ku ari di Brebes, Pak. Sabaraha tahun 3. Sia di dia ieu teu boga anak pamajikan, boga, Pak. Pan ku sia teu ditinggalkeun kitu bae teu tanggung jawab. Tuh nya gitu bae lah. Naon sia nu mantak di Brebes? Boga nu ngoran, Pak. Sia nu ngora diurusan ieu nu kolot. Geus lambeng, Pak lah. Tolol biasa ieu budak. Yang kudu dibunuh ya budak ge bos kieu. Ngahinakeun ka nu kolot ieu. Waduh. Tah iya kudu bener-bener ditangani ieu. Tah eta penanganan model kos kitu kudu jasa. Nah, dengan solusi ieu. Harta sia mana harta sia jangan apakahan anak pamajikan sia. Jangan bae ku bapak ternyata eueuh, nah mau tidak mau ndek dilanjutkeun rumah tangga, tapakahan lamun teu dilanjutkeun tolak. Epak ngomong nak gula mangan apakahan mual nolak ge mual teh pan blon teh pan blon mual gula mangan apakahan mual ngan apakahan mual nyarean mual teh ulah datang ka dieu doang tangan dipaksa tolak ngabe bebas geus ditolak mapan pamajikanana bisa make gincu deui neangan disugan deui aya aki-aki nu pamajikanna pae. Ih, atuh pan kulo sakit ketotin laki toh tiap-tiap nuragag aya nu mulung. Atuh ieu geus ragag ti salakina ge aya aki-aki mulung gadinya. Ja moal nu ngora memulung nini pasti nu kolot deui bae. Tah eta kos kitu jadi geunaheun aya jang ngumaha ka nagara teh nikmat. Jadi terasa hirup di negara Indonesia geus ketika aya serangan dipertahankeun ku rakyat negara aing, pengurus nage ku aing karasa. Ketika aing usul aing diuruskan ndek saha anu ngahancurkeun negara aing nu dihareup memeh kodi aing heula kajeun aing mah hirup ge asal kodi paeh teh heula. Salah ngomong tante aing eta. Tah jadi tanggung jawab terhadap negara teh ngeunaheun. Ieu mah pemilu nu bakal datang ge rakyat hampir 70% geus karya ngaromongna. Geus teh hararayang aing mah partai naon bae aing mah moal milih geus naon teh sebuah negara kos kitu. Teh hayang partai ieu partai itu jak kitu-kitu kene bae nu ngurusan rakyat. Komo Golkar mah tambah buang kawarah jasa tolol nage goblok deui. Geus teh hayang aing mah ka hareup mah P3 sarua bae PDI sarua bae sagala Nasdem sagala Hanura sagala tek-tek jeung bengekna PKB ku PKB na geus teh hayang. Sebab naon? Aing di pabrik nu nguruskeun, aing di kantor kudu main sogok keneh bae. Aing kakarake ngeunaheun jasa digawe diturunkeun deui bae. Kuamari aing milih tayang aing mah. Geus sabaraha persen masyarakat nu ngomong karari itu coba hayu. Coba berarti ieu negara naon ieu negara? Masya Allah, taya supaya bangkit deh coba perbaiki supaya masyarakat merasakan ialah negara Indonesia siap aing bertanggung jawab untuk memelihara negara aing
aya urang mana bae nu asup ka dieu awas ya ku aing tanggung jawabna gede terhadap negara lantaran nyana ngarasakeun hirup di negara diurus coba tah lamun geus kos kieu keisukan diangsongkeun ieu sia deuk milih ieu partai Golkar hayang ieu bae tu PDI mung ieu bae tu P3 jejegis ieu bae tu partai anyar ieu teh Hanura tinggal Hanura teh hayang ieu bae tu Nasdem deui sia tu begina teh hayang aing teh begina naon aing mah aing ge diurus aing selama ieu ngurusan nyana bae aing teh diurusan tuh sabaraha persen masyarakat anu geus ngaromong ka itu aya nu dibere ieu bae atuh aya mana Golkar teu hayang dibere duit teu hayang bere gede hayang siap itu kudaon ke sekarang itu di Indonesia. Masya Allah negara pakai lelecehan komo agama nilah dina hartiu ieu teh negara urang agamana mayoritas Islam jeung teuing sanajan make demokrasi ge asal nu rapih we puguh presidenna puguh menterina gubernur bupati rakyat jeung bupati jeung RT na jeung lurahna abeh urang ngarasakeun bener-bener terasa urang hirup di sebuah negara lantaran aya pengurusna mudah-mudahan kaharep negara urang jadi jujur jadi subur jadi adil jadi tentrem loh jinawi amin ya robbal. Jadi berarti dipaksa ku kodi titah dijual atau dimerdekakeun. Ya selesaikan permasalahan. Paksa ya jual bae Pak lah. Jual. Ya 5 berarti teh hiji ieu menu gede mah ya 2 juta pada dampak bodenya sudah harna ge budenya nu. Ya guys 2 juta nu ieu mah sejuta ge masalah guys. Jadi kali 5 atau di root bae guys lah kabeh 1,5 juta kali 5 1,5 juta di road kali 5 seberapa 7.500.000 guys dah ya beres jadi guys guys urusan guys dijual mah cakodit ya administrasi dong ongkos ngalor ngidul ya ayo 7,5 bagi 2 pan bagi 2 Pak bagi manukul lah sirik ngarena sabaraha tuh imai jenis-jenis 10.000 sial. Nah iyalah orang lamun sebuah negara ngeunaan diurus mantep aya aturan-aturanan. Yajburu amata wala yardai waladiha Zaid seorang malik boga amat ngaran Sarwiti. Amat tersebut tadina dipigawe ku Ki Zaid berarti status amat mustauladah lantaran eta Sarwiti kuari boga anak ta ieu Zaid ngabogaan amat ngaran Sarwiti kuari si Sarwiti boga anak hasil daripada jima jeung Sayyidna ta eta teh Zaid menang maksa ka Sarwiti selaku indungna nyusuan anakna. Pan ari urang mah ye seorang suami ye teu meunang maksa ka pamajikan. Teu meunang maksa. Urang boga pamajikan urang teh ya pamajikan urang kuari boga anak hasil jeung urang ye kuari pamajikan urang teh embungeun nyusuan urang teu meunang maksa. Lantaran eta mah susu nu pamajikan urang lain urang. Siapa sok seuri heran aing mah. Ulah asa nu sia eta, urang mah hak pake doang. Ai bogana. Ai bogana mah denge ke dia. Eta teh urang mah ngan saukur hak ngaragapan doang mun daek. Tapi susuna mah tetep bae. Aing aji kumaha atuh ye. Aing jaba beneran kos kieu ieu mah surahna. Aduh. Ajar lalagan ku sianya lain. Balikan deui. Ye heran. Ngaji mah. Urang boga pamajikan boga anak ta eta susuna jeung caina nu pamajikan lain urang.
Adapun diragapan maku urang bebas salakina tapi nu pamajikan tetep baik ketika pamajikan embung nyusuan temenang dipaksa ku salakina lantaran hak nyusuan mah eta adalah hak pamajikan cak pamajikan embung nyusuan terserah pamajikan berarti susukeun ka batur salakina wajib nu mayar tuh sakilang pamajikannya ya nu nyusuan bebeja ka salakina kak pan ieu susu kula anak nama panu kakak caknya nanti anak nama anak kakak ya tapi ya susu nukula caina nukula kuari diinumkan ke anak kakak berarti kula minta bayaran kak menang minta bayaran asana balik ngaji marenta bayaran ya nu mantak gede jasa ganjaranana pemajikan mangyusuankeun bae ge ka anak urang teh geus sabaraha ganjaranana masya Allah lain bantrak-bantrakeun geus pokona mah eueuh jangkal neraka bae awewe mah asal nurut ka salaki sorga sebab naon mangyesehkeun eta teh geus naon gar ganjaran mangnyangukeun ganjaran nyusuan anakna geus ganjaran bae tuh beda jeung amat ai amat mah amatna nu sayidna susuna ge nu sayidna anakna ge nu sayidna geus meunang dipaksa janu sayidna sia sarwiti nu aing susu sia ge nu aing caina ge nu aing eta anak nu disusuan sia ku sia nu aing paksa ku sayidna susuan ku sia mun teu daekeun doraka beda tuh amat jeung urang mendak menang kaki Zaid sebagai Sayyid baksa kasarwiti sebagai amatna ala irdoi waladiha maksa supaya nyusuan anakna bahkan wakaza geru gitu kene kos anak sorangan kos anak amat salian ti anakna lamun eta say susuna leuwih tina nyusuan anakna aya amat boga anak kemudiannya na nyusuan anakna aya keneh cai susuna leuwih keneh pake nyusuan anak anu sejen teu nanaon misalna amatna ieu jangkung gede atawa kuru tapi aya susuna mah gede jasa pokan sok aya jelema leutik aya susuna mah gede pohara jasa koi orang Turki mah gede awaknya gede susu kira-kira nana eta bangsa lamun di perut masaletreun mah aya caina nah ieu kuari pake nyusuan anak nah dipaksa anakna geus seubeun ge masih kene aya kene bae mancer ta ieu meunang pake nyusuan anak tatanggana atau pake kuli nyusuan anu sejen aya 3 anakna dikulikeun ka nyana bude teh mah susuna subur masih kene 4 anaknya masih kene ngegayot kene bae gede misalna henteu nanaon teu pake nyusuan anak anu sejen baik karena Allah maupun manehanana teh kuli mun leuwih fadula anhu tuh wafat bihi kublahul haulaini jeung deui menang maksa sayidna kanu jadi amatna supaya disapi memeh 2 tahun ilam yadurrahu lamun teu ngabahayakeun cek Zaidna wit ka sia ieu anak geus umur sabaraha 1 tahun jabangona geus bisa leumpang ieu kegarak 1 tahun ge geus kieu bae na mah geus sapih bae sapih tak menang ta memeh 2 tahun si sayidna nitah nyapih ka amatna supaya disapih ilam yadurrahu lamun teu bakal ngabahayakeun ka budak jadi disapih ge mah jamun teu bahaya ieu budak bangona jali ngeur jasa ajung geus dahar ngadahar cau kamari ge ngadahar cau Ambon beak 3 ambo pohara mah teh budak jadi geus teu disusuan ge ieu mah geus masalah eta teu masalah atawa kuari barang disapih teh disapih barang disapih sapoe cerik bae 2 poe cerik bae padahal kakarak 1 tahun kelantaran dititah ku sayidna disapih menang saminggu leuleus awakna nah barang dideleut cak sayidna budak teu kuat teu ni disapih susuan deui meunang kanu jadi sayidna irdoi nyusuan deui anakna badahuma sabada 2 tahun boro-boro memeh 1 tahun memeh 2 tahun cangkilang geus 2 tahun ge ilam yadurha lamun teu bakal ngabahayakeun ka indungna eta mah memeh 1 tahun mah wajar
ieu mah geus 2 tahun geus 2 tahun pan disapi barang disapi geus 2 tahun teh pan aya budak anu embungeun disapi teh geus 2 tahun ge embungeun curik bae hese jasa eta mah susuan deui sanajan 2 tahun 2 tahun setengah ge susuan bae aya keur ieu jelema di Garut teh daek disapi lantaran bungsu terus bae sakola SD ge masih nyusu keneh bae meme sakola atunya na nyusu lah ka indungna aju sakola ke istirahat balik nyusu deui ke sakola deui kitu bener abi mah henteu bisa disapi henteu tamat SD nya na ka SMP nyusu keneh bae SMP nyusu keneh bae istirahat SMP balik nya nama batur ma'arulin nya nama nyusu kenyol ke ka sakola deui nya na eureun-eureun SMA bungsu mah bungsu bae tamang geus teu diantep bae ku indungna geus sabodo sadaek nyana geus indungna geus nyahoan deui asanya na datang bae geus muka bae geus ngabeleh teh heula datang ka SMA kakarak eureun nyusuna eta mah eureun ku isin bae eureun geus kumisan ku ari mah tuh eta aya jelema ku dedeh-dedehna jeung ku nyaahnya anak anu jadi anak sehingga datang ka SMP SMA kakarak eureun nyusu. Nah ieu mah keur carita sana lamun teh mah bahaya geus 2 tahun ge geus 2 tahun padahal mah tapi ieu teh ya begitu disapi bangun bahaya susukeun deui walil hurrati wallahu a'lam.